murang kali teh kurang teh bandel-bandelna ceurik ta budak teh dijiwir ku urang teh. Urang di mana murang kali ceurik nyaah teu Bu? Nyaah, asal ceurik heula. Ari can ceurik macan nyaah. Dijiwir ku ibu teh ngarah naon? Ngarah nyaah pan kitu. Tapi aya murang kali teh tara dipika nyaah tapi tara dijiwir. Diantepkeun ku hidangna eta mah. Nyaah ku hidangna. Aya jami murang kali kulantaran ibu teh nyaah dijiwir geus seueur ka karanyaah. Tah ieu teh model urang mah tingkatan ieu urang mah. Dijiwir nakunan kulantaran urang seueur midamel dosa, dijiwir ku Gusti Allah teh ku sagala masalah ceurik we urang mah. Kengeng musibah teh ya. Dihapunten we dosana ku Gusti Allah teh, nembe Allah bakal mikanyah ka urang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, he hamba-hamba kami anu lalawatan batas kana dirina, la taqnatu mir rahmatillah. Aranjeun ulah putus asa tina rahmat Allah. Ayat salajengna muningakeun innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sanyana Allah bakal ngampunten dosa anjeun kabehanana.